Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelema loba tapi ngejawab salam doang saeutika. Mun dilemurusin kuring ieu disebut jamaah setruk. Setruk eta pae sabelah. Saparo pae saparo hirup. Jajal deui. Mun kurang harus berarti memang setruk beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi ahalana nikah wa harrama sifah wa ajaja lana ziyadah ilal arba'ah ingkana lana rupiah wal adalah wa ila fawahidah kula sok loba codekah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala ayatun ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min sa'adatil mar'i an takuna zawjatan sholihatan wa auladuhu abrara wa khulaqahu sholihin wa ayakuna rizquhu fi baladih. Wa qala bi hadisin ukhra tajawadul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para suyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para hujat, para asatid, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim, bil khusus kesepuhan setempat, pegawai kesepuhan simkuring, pun sepuh, pengasuh pondok pesantren, Jamiatul Mubtadi, balai desa, beserta keluarga, nugu simkuring dipihormat, urang sami-sami bantos doa, mudah-mudahan ya alimil ulama, guru-guru urang sadaya, ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah. Sing jembar dina rezekina ditebihkeun tina sagala pancabahaya dunia akhiratna, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, nu utami mudah-mudahan sing ditambih keikhlasan kariduan dina hatena, bikin selalu setia ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili beserta seluruh aparat-aparat desa,
anu kusim gering dipihormat urang sami-sami bantos doa mudah-mudahan ya para pamimpin urang sadaya dina raragangemban amanat masyarakat hakikat amanah di Allah sing diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun wapur iman aman uman amin tata tentrem kertora harjo ingmat ya mangun karso ingkar sosum tulodo amin ya rabbal alamin. Sadaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pamudana, pamudina, parawan beranda dari stendek barbekna nukusim gering dipihormat mudah-mudahan hadirna urang dina saat ayeuna sehingga jadikeun sababia wasilah urang sadayana dikempelkeun deui jeung ahli-ahli ibadah guru-guru urang sadayana di surgana Allah Subhanahu wa taala amin. Oke, spesial kangge fasilitator urang sadaya dina wengi ayeuna haduasa perantara tiasa silaturahmi na urang dina saat ayeuna yaitu Sohibul Hajah Bapak Eman beserta Ibu Eman nu parantos berkorban moral berkorban material demi suksesna ieu halimah anu barokah. Urang doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbanan sehingga jadikeun sababiyah wasilah cita-citana kahayangna kahoyongna nu alitna nu ageungna dunya na akhiratna sing dikabul ku Allah. Oke, putra putrina nu parantos ditikahkeun urang doakeun mudah-mudahan rumah tanggina sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan terus ngeroyoh sanajan malih lain malam Jumat ameh patuanganana tereh berkah ngasilkeun turunan nu saroleh jeung sarolehah anu darek ibadah anu nurut ka emak nurut ka abah ulah boga anak nu haram jadah jinung bapana ge kadang-kadang meningah nah ngamuk hayang meuli motor jeung HP anu mewah tepira alasanana mah wayang lebih lemuh doang majeng abah ay malam Jumat mantak nu hade ibu bapak anak teh amanah puruk upapagah sangkan urang bahagia di dunia nepi ka alam barzah ulah jadi kolot anu salah kalakuan anak salah dianggap endah nu kitu mah teu kudu nungguan kiamah di dunia nage geus karasa riweuhna kadang boga anak parawan jadi mamah tanpa adanya papa naudzubillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah pada urang nabai ieu menyah ulah bebeja kasasaha arewas bae pada urang nabae ieu jamaah Bapak Eman sakieu mah cikulama ukuran walimah nikah hajatan sakieu merempek ieu loba sakieu mah cikulama lain bade maklum ieu mah sabenerna sakieu mah ieu jamaah ngaleuyah sabab rata-rata nu geus kapangi atuh lain mulu dan lain rajaban atuh jamaah nu kieu mah kusang kaset bahkan di lembur simkuring mah aya eta lamun dionang ngariung kanu hajatan ke nanya kanu dionang nanya aya pangajian eueuh mun aya pangajian teu datang eta tapi lamun eueuh pangajian doang dinu nujuh bulan dinu peureuha pinuh tapi lamun aya pangajian sakali anu datang ge kusabab kabelejog bahasa kabelejog gitu sugan teh meueuh pangajian horeng aya pangajian kuari ge kaciri ieu nu kabelejog mah dieu kena ge nyamiweuh geus culak-cileuk bae kau mesti pejog mah banget kejog geus meunang kejo biasa eta melaju bae culak-cileuk nyaran jalan lumpat kunaon sababna cita-cita utama sudah tercapai apakah itu ibu siater
Tapi sakieu mah alhamdulillah jamaah mah luar biasa cik sim kuring mah. Ieu teh nandakeun bahwa nu hajatna lain jelema biasa ieu Pak. Ieu Bapak Eman lain jelema biasa ieu yakin. Lain jelema biasa. Ningalina ieu nu hadirna. Kiaina rempek, jamaah pangajiana rempek. Sedangkan ka Eman pain lain jelema supir. Lah bapak ya kan ngariungnya nih nu ngariung gitu. Cek panitia teh wow jelema ya ge ojek jeung supir. Tapi ieu jamaah sakieu mah rempek. Ieu teh nandakeun bahwa bener nikah eta luar biasa hadirin. Baik secara lughat maupun secara syar'i. Naon nikah secara lughat? Nikah secara lughat teh kan abdomu wal ijtima, kumpul ngahiji eta nikah. Berarti ya Bapak Eman jelemana loba nikah, loba kukumpulan, loba hihijian, wauh jeung jelema. Kangaranan loba kawauh, loba kenalan, iyalah hasilna, iyalah buktina. Nu hadirna ge alhamdulillah sakieu mah jeung sim kuring mah lobaan. Pada urangna deui bae. Eta ngahadirkeun kiai ka lain perkara gampang itu. Ngahadirkeun ulama, ngahadirkeun jamaah pangajian lain perkara gampang. Sabab moal urang ngondang kiai lamun di urang di mah urang eueuh nanaon. Nu matak urang manggil kiai ku sabab di urang di mah urang aya nanaon. Eueuh nanaon meuneup nanaon mang kiai. Ieu ngahadirkeun kiai lain perkara gampang. Bahkan cik dina kitab keterangan kitabna eta layu jadu pikuli makan. Sarahna kitab Al-Adam. Musonifna ibnu ibnihi mal panggih udara kitab di mana lagi ngaran kitabna layu jadu pikuli makan sarah kitab Al-Adab nerangkeun syarat-syarat datangna ulama ka hiji tempat wasurito lidukulil ulama'i pikuli makan salah satu disyaratkeun pikeun hadirna ulama ka hiji tempat eta kudu cukup tilu syarat kan mun teu cukup tilu syarat eta kiai malah nu datang. Nu pertama ayakuna fihi mayitun kudu aya nu paeh di eta tempat eta ge masih kain ingkanal mayitu gonian pakasiron wa ingkana pakiron pakolilan kadang kain eta ge lamun nu mai nu paehna nu maotna jalma sugi bola kedegat engke nu datangna ge kiai loba tapi wa ingkana pakiron lamun nu paehna jelema masyarakat kismin sudah di bawah garis kemiskinan, sudah di bawah garis kesialan. Nya miskinnya sial, kumaha miskin ongkoh PLTG teu meunang. Tanya miskinnya sial. Paeh eta si eta. Pakolilan, paja'al ulama'u qolilan. Nu datangna ge kiai saeutik. Bari ngadoana ge rada kurang pati setrum deh. Doa ngariung di rumah sakat kan eta maca tahlilna ge naon ja ukur doa munyem la ilaha illallah la ilaha illallah nala susuguna saeutik karak rada harus la ilaha illallah la ilaha illallah horeng eta mengujian ku subuh ku saeutik saeutikan lamun anu masakat mah kunaon kiai saeutikan datang ka anu masakat karunya sabab bohong kading datang kiai mah urang eta komo ieu mah nu maotna jalma masakat lamun sampaikeun harta si mayit seep manan yatim teu kabagian
pan otomatis kiai tersebut dolim mantap kiai nanti datang karunya. Nu kadua syarat nu kadua aja wa antakuna fihi zakatun paja'u wa in lam yud'au kudu aya nu keur babagi zakat ke datang sangajan teu diondang. Ieu terakhir ieu masalah jeung kuari wa antakuna fihi walimatun kal arusi wal khitani mimma fihi amplopun wa barakatun kudu aya walimah di eta tempat. Walimah naon? Seperti walimah harus, walimah khitan, anu didinya teh aya berkat jeung aya amplop. Datang gitu. Entahlah berkatnya korban kabagi dua MBG nah. Dan MBG menang berkat gede anu berem anu hejo padahal manak beda warna doang amannya ulang aja dikeun kenjemur sosial atau sana kan arang plastik warna berem ya keur disarwakeun genah bae padahal mah panu aing mah leutik ulah sok leutik jeung gedena nu penting urang ge meunang ieu mah parcel meunang kumaha digenjelekan nu gigireun bae muludan teh muludan kumaha ge meunang parcel kunanya leukan nu gigireun bae nu dia mah cenah loba jasa Coca-Cola nu dia loba jasa cenah Sarimina saumur-umur urang teh moal bahagia lamun hirup kabita bae carelaman bae kana milik batur seolah-olah urang kita dimilikan urang ge aya milikna moal pahili milik urang milik batur milik batur moal sasab ka urang milik urang moal sasab ka batur moal patuk keret mah ulah sok nyalahkeun panitia. Eta tapi berarti cenah kieu datang nak eta tapuk teu sabab berkat jeung amplop lain can anggeus keteranganana bab ieu ka wasarul ulama'i tomiul ma panggoreng-gorengan ulama anu selalu berharap kana harta panggorengan eta jadi salengkah kadua duit materialistis di sudah kiamat nyolatkeun ge milihan kanu masyarakat mandita santri kanu sugih mah kumanehna pasti nu sugih horeng jamaah nyolatkeun ge ngabadeg teu kudu diondang tadi nama salat selawat 50.000 berhubung jelema loba teu kacukupan kurangan jadi 30 teu cukup jadi 20 teu cukup jadi 5.000 lajuna mah tak kiai kabagian 5.000 na tak segala sesuatu lamun teu ikhlas siap-siap untuk kecewa lamun lain karena Allah siap-siap untuk kecewa iya kula kan dia lamun lain karena Allah karena bapak ya man jalan lagi muni Indonesia Raya cik ulang beureun balik teu imbangan dak ieu ikula teh lamun teh karena Allah ngendemi Allah kula ikhlas karena Allah teu hayang kula mah diamplopan eungap moal muat deui kardusan ulah kula mah gawe naon giliran santri nyolatkeun titah kiai kanu masakat atuh kiai ge horeng eueuh kanu sugih kabeh lajuna santri doang obatan cik saibul musibah ceng karena Allah kajaceng mas santri kajeneuh ge pang nyolatkankeun cenah keluarga kami ieu cenah sedekah nama tadi kana balik leutik oge bagikeun dan bikeun lobaan 4 juta teh ku aceng bae opatan tuh aya nurut maka kiai 4 juta apa cik nu hiji teh ngabalik nyolatkeun mah ganti knalpot cik nu hiji mah ganti HP orang kaya nu bisa doa khusus mayit nu bisa doa kunut atau nu dua antara kan anu hiji bisa doa anak modal atau mulai nama itu si modal nu kadua dia bisa geniat mandi janabah anu paling panjang doa kunut laju anu bisa doa kunut itu di jenima Allah sholli ala hadihil mayitil gojodi arba takbiratin teu bisa usolin lagi
usul ala hadil jana jatil kojodi sejak kula nyolatkeun mait nu ngabojod patakbiran Allahu akbar beres sok patakbir ngangkat leungeun imamna Allahumma hdini biman hadai wa bini biman apai mait meureun cecelegeran cik mait apa sama teh aing bae aing megeur hirup doa lain kieu aing nyolatkeun gileuna aing bari nu pararait kieu bisa udang cekek we imam berhubung teh bisa udang pasrah sampaikan ke anggeus beres wasallallahu alaihi Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasahbihi wasallam nyileukeun nyasok nyolatkeun teh mah imam nakaburi ya ka makmum nanya ya masalah jamaah ka tasaruh jalan di dunia khair cik nu tiluan cair juta labatan BLT goreng ulama lamun tahu berharap kana harta ngeun wa asadu minhu da'il ulama walam yu'ti syai'an aya deui nu leuwih goreng ti ulama nu serba materialistis saha nu ngondang kiai ngondang guru ngaji ngondang ulama katepatna tapi balik teu diberena naon panggorengan nitip ulama itu bukan ulah sok menanganan kiai kaliukeun bae Allah hadirin rahimakumullah hadakumullah ieu urang penting ieu hadirna di nu Bapak Eman adalah ngabantu ieu teh salah satu hikmah tina nikah sabab hidup itu tidak bisa sosoranganan hirup mah teu bisa menyendiri teu bisa nyaung-nyaung kita itu butuh bantuan orang lain maka urang mah pan mengenal ahli sunnah wal jamaah ya bahasa jamaah hadirin jamaah eta teu cukup sorangan minimal aya 2 hiji imam 2 makmum ieu hajat Bapak Eman ieu lamun tanpa dibantu ku palawari tanpa dibantu ku panitia baraya tatangga moal jadi ieu moal jadi ieu teh akibat kumpul akibat nikah secara lugot kulantaran anu ngabantu nu ngejo diburi aya nu naheur cai aya nu ngubah piring baheula mah aya ditunggu para aya anu nyekel mik dorip penyambut tamu aya aturan wilujeng sumping ka bapak ibu leman anu ti barat mangga diaturan tali kata Pak Seket hapunten sakakirangan mangga saya tak lain Bapak Eman Bapak Eman mah tinggal diuk bejeng Ibu Eman gitu tinggal diuk ngenaheun banyak celep make batik make barokat pamajikan make tas leutik dina kelekna eta kulanta anu ngabantu jajal Bapak Eman sanu hajat Bapak Eman tasa Bapak Eman hajat eueuh palawarian saha bae aing mah endung neku sorangan bae jeung pamajikan ja kudu ngarokoan ja kudu mewang sabun aing mah neuk duaan bae pamajikan aing nya ngejo nya tunggu parasmanan aing nya nyambut tamu nya ngubah piring nya naur cai moal jadi eta hajat moal jadi tas nyekel mik lumpat Bapak Iman kapang kejoan ngejo yu pamajikan apa terus beres ngagel kan parasmanan modar begitu bagaimana hirup pasti itu ribu kenapa kita merasa enak karena bersatu kita teguh bercerai kita runtuh rawe rantas malang-malang putung berjamaah timbul rahmat rerejengan teh timbul kesenangan pikeun urang mantap hirup teh kudu normal nu normal mah pasti hayang kawin hadirin hayang kukumpulan jelema lamun di masyarakat teh kukumpulan eta si eta teu normal nu normal mah pasti hayang kukumpulan ayo orang pan ngadoakeun tah ngadoakeun ka ulah sok tanggung-tanggung jaga ka mangeunam tinggal ngaminan doang ngagoblok mah sungut kiai ini ngabudak ya mamin ngangkat leungeun ge hanteu kurang tinggal min kebal teh nu ngadoa amin nyungkun urang ngadoakeun tatangga urang berbaik kepada sesama eta ganjaranana pahalana upahna ulah geura ngomong akhirat kak jauh keneh di dunia ge bakal karasa langsung ku urang
kurang goreng ngadoakeun kan mudah-mudahan ieu panganten sing sakinah mawadah warahmah artina pangantena bager kan hade aju pan dari hade mah pan tereh reuneuh tah penuh ngereuneuh aju menang 7 bulan ngariung teh kudu dia ngariung tuh ngariung deui urang paedah tina ngadoa urang juker-kereun ke 7 bulan pan urang ngadoa deui mudah-mudahan salamet nu kandungna sehat jasmani rohanina lancarin waktu ngababarkeunana borok kosot ngajuru laju pereuhan teh nya cukuran ngariung deui teh atuh ngariung laju keur cukuran urang ngadoakeun deui Pak mudah-mudahan ieu murang kali sing dipanjangkeun yuswakna ku Allah jembar rizkina pahit dagingna pahang tulangna panjang umurna lalaki sunatan ngariung deui teh ngariung deui keur sunatan ngadoa deui mudah-mudahan urang kali sing jadikeun hamba Allah anu soleh panjang umurna panggih jeung jodona kawin ngariung deui teh ngariung deui laju keur kawin pan urang ngadoa deui mudah-mudahan ieu panganten sakinah mawadah warahmah reuneuh deui pan 7 bulan ngariung deui teh Kak laju keur 7 bulan pan urang ngadoa deui mudah-mudahan salamet nu ngandungna salamet nu dikandungna lancar ngababarkeun ngajuru borok kosot cukuran ngariung deui teh ngariung deui jeung ulah diremeng lah laju urang keur cukuran pangadoa deui mudah-mudahan panjang umurna lalaki sunatan deui ngariung deui teh laju keur sunatan urang ngadoa deui Kak mudahan panjang umurna itu panggih jeung jodona kawin deui ngariung deui teh pan aing capek sorangan nya teu eureun syarat panjang umur bae ulah geura kiamat gitu mantak hirup teh kudu akur jeung papada ieu urang hadir di dieu nandakeun urang teh ilu bunga kanu keur bunga sababna nu walimatul arus mah bahasa Arab Kak bahasa urang nanaon ikut merayakan bahasa olahraganya nu main bola mun ngasupkeun naon disebutna selebrasi jadi ieu teh selebrasi nandakeun urang teh ngilu bunga eta main bola selebrasi nama salapangan bahkan sestadion bergemuruh nu ngasupkeunna sabaraha jawab nu ngasupkeunna sabaraha saurang mun Ronaldo doang Messi doang nu ngasupkeunna mah baheula mah Inzaghi Del Piero kadinya ngan saurang nu ngasupkeunna mah tapi anu bunga ulah tanu di stadion hadirin kilang-kirang anu menonton lewat siaran langsung bahkan seluruh fan klub tersebut ikut berpesta betul iya. Jadi urang kayak gitu padahal mau bakal ngasupkeun karena atuh aja orang bunga nama kabehan dia emang orang bakal ilu ngasaan mal Kak kajian gulang ngesang moal urang memerayakeun doang nu bakal ngasupkeun nama geus asup teh kan ya atuh pandak selebrasi mah kudu geus asup moalnya burung Ronaldo kalakeun tatalanya tendangan penalti geus haliwuh belum tentu masuk kajian penalti 99,9% masuk kadang-kadang 1% tidak masuk komun nyepakan orang dia mah pinuh yubitis Pak Aimedo mah babari Ronaldo mega bintang kuat disebut nage di paido kurang dia ku sabab teu ngasup coba diasup ke lapangan kiih dia sekolah mah teu kudu nan maido mah teu kudu sekolah ya beneran doang ku ari ceramah kalau dia ngapenteng nyekel mik kuno telok ieu nyekel mik leungeun doang aya lini 7,8 skala rektor ngegibrik tuh urang ngolotrok mana mantap belasak ngelarkeun ka penceramah ieu nyekel mik hese Kak nu dicekal ku ka kamar rokok cekal ku kulanan ya mik lain es krim survei membuktikan rokok mah ngakebelan ngahampangan ngabeakan mik ngakebelan ngabeuratan kunaon leungeun aing ngacangkeulan
Jadi nu ngasupkeun nama saurang ieu ge kula tanda tanya pan kudu nama cenah ge ya cik dina kitab kula ge lain menang ngarang kula pan Abdul nama wali ma'ruf mah nalika panganten geus mandi basah gitu awalnya mandi kering maka kadang nalika panganten geus hade geus gol geus memasukkeun tidinya pesta unan sababna geus berhasil sakali dia urang karyo beja eman onang deui kula lumayan panjog memeh puasa namahan deui kuduna mah kitu tah kuduna mah jadi ieu mah lamun teu can teh panganten teh can ngasupkeun berarti urang mah seolah-olah ngadoakeun mudah-mudahan ulah teu asup mudah-mudahan sing asup tuh jadi seolah-olah ibarat alokana kita tanya tehnya jadi orang geus sore jeung urang gol gitu ngan mudah-mudahan jadi doa mudah-mudahan sing asup non loba kitu nu tenangan penalti asup loba ka ngelebung ka luhur di sepak ka gigir lo hartina mah ngarah pojok meureun lah melebar teuing loba eta atau nek nipu kiper kalah bonang dicakep neka tengah teh nya wah tandang bola kumaha beban mental eta teu sepak-sepak nah ih raga kana sampai kadang-kadang ieu panganten nek asupkeun teu asup ka ulah gagabah loba panganten anu teu hade bener teu pemain nu ngalaman di dieu ge nu di bawah hade ku pamajikan 10 tahun teu hade berarti kan teu asup boro-boro ngasupkeun babaturan kula kawinan mana ngajodohkeun demi alis yang malam kahiji cenah ripuh kumaha atuh dia mah calana lepis min dalapan dipake bongkar tuh mah dibeko dia kunang gitu kan disungkur ka dinya biar taing nu penting mah jadi duit Pak jadi artinya apa mudah-mudahan ieu panganten teh sing sakinah mawadah warohmah jadi pelajaran tina walimatul arus hadirin kukumpulan orang penting ieu nandakeun ketika tatangga urang baraya urang saudara urang mendapatkan satu kesenangan kesuksesan kenikmatan walaupun kita tidak tapi minimalnya kita ikut bersukacita orang teh gembira sabab muslim jeung muslimah ibarat satu anggota tubuh walaupun yang lain tidak sakit tapi yang ada sakit yang lain merasakan sakit benar padahal bisulna meliliang jubur Kak tapi kunaon eta mata meuni cimataan dan hubungannya jeung jubur Kak jauh mana jauh meuni lajupan sumut seuseuha ku nyeri eta bisul liliang jubur jadi ikut merasakan urang teh karena kasangsaraan batu urang mah pugusuk parolongo teu nyambung kongslet batur sangsara urang bunga batur bunga ulang sangsara panu kitu mah kongslet Kak atuh batur anu meuli motor batur nu ngididit motor kunaon kumaneh nu ngegas aya teh nu kitu tatangga ngididit motor tatangga meuli motor anu teu meuli motor nu ngegas kumaha ditanya tak kuno meuli motor teteh di mana Tiburi pan ngegas eta ngomong ka mana teteh karep pan teu buat motor rumas akibat naon eta hate tak sagala geus ieu tina hatena ieu kula mah naon serep eta ka jalma pinter ngajina pinter nyurah kitab naon kunaon sababna atau eta mah qadilah ti Allah dalakeun bae kalakuanana kajian gagah ngajina ari akhlakna teh enah atuh hatena teh bener berarti tak cek almarhum almaktur teh ulah gerenyeun bale dia karek bisa maca kitab karek bisa nyurah kitab ulah geurah kunaon sabab neripuh urusan nu ieu yo kadang-kadang urang jelema bodoh ge dilawanan gi tu sarwana berarti jeung urang pada pelongo atuh nu edan dilawan kari kata mantap bawa lah cenah kita aya tah nu paseak gitu masih ini ke warna jukut teu pira padahal warna jukut
warna jukut. Ari si keledai teh warna jukut mah biru gitu. Ari cik si kancil warna jukut mah hejo. Coba cika kasan bener. Keledai tak kancil. Cik si keledai warna jukut mah biru. Cik si kancil hejo, pasea biru hejo gelut. Waktu dibawa ke sidang mahkamah, kuraja hutan dihukuman mau masalah nani ya? Masalah perebut warna jukut. Kuna gitu sampaikan pasnya gitu. Atuh cik si kancil, Kangjeng Raja, atuh coba kira-kira cik si keledai warna jukut biru cenah gitu. Ya cik abi mah hejonya cenah gitu. Keledai nu meunang cik raja teh. Hah cik anjeun. Piraku nu ngahukuman jukut biru nu meunang. Menang, dia nu dihukum kongeng. Kunang gitu, geus nyaho dia mah keledai polong dilawanan. Atuh geus aja mah polong dilawanan, sarua aja ngurang polong. Jadi gitu orang kadang-kadang gitu tak akibat urusan teh tatangga nu meuli spring bread mahal punah dampludan. Mun nyambung eta. Tatangga nu bersumur satelit sumut urang nu nyembur. Wah, budak geus kieu mah kenyot. Saat sumur mah saat. Nu nyembur akibat naon tah? Akibat hati. Jadi urang nu hadi di dieu nandakeun urang teh bersih hati ilu bunga ku kabungahan Bapak Eman sakaluarga. Orang doakeun mudah-mudahan ieu panganten atuh sing sakinah mawaddah warahmah. Sabab ieu rumah tangga pan mengarungi bahtera. Lain ngarungan laut ya teh. Ngaliwatan laut kadang-kadang tidina mah tenang teh ombak. Saha bandar memberikan izin silakan kapal berlayar menuju Bakahuni. Datang ke tengah jalan aya badai. Praharapan eta. Angin ribut ombak gede. Lain kira. Eta kapal geus oleng tadi oleng gatu geus cai ombak aya nu asup. Panik lain kira. Sedangkan ka tempat tujuan angel keneh. Pani rumah tangga kadang-kadang tadi nama ieu mitoh jeung minantu akur Kak. Panganten anyar masuk isin ka mitoh. Tadi nama kebal-kebal sok ngelunyak. Tadi nama dahar ge di jero kamar pan nya panganten ieu heuh. Kakak ngalaman dahar dangsehan ke jero kamar Kak. Kula ngalaman. Dangsehan ke jero kamar. Laju cik bapak panganten teh nya neng cenah teu sia ulah dahar di kamar bae. Jeung bapak jeung mama di dieu dina meja makan daharna cenah kitu. Daharna dina meja makan urang baru. Laju na bebejakeun cenah ge ulah di kamar bae jatuh saminggu daharna bareng urang dina meja makan. Dahar dina meja makan nya sia tah. Atuh meuli meja makan yang dahar cenah gitu. Meja makan baron. Laju nama kayongkong bari jeung isinnya. Atuh panganten anyar ieu kami toha isinnya. Geus gol geus ieu mah geus liwat gol mah. Ditungkul becenah gitu tungkul. Tungkul isin kami toha isin. Daharna cenah ge atuh jeung lalap mah kacang panjang. Coelkeun karena sambal dela. Berhubung tungkul bae teh heula kacang panjang. Horeng eta kacang panjang rada bengkung. Atuh tadi dah perhatikeun nya isin. Coelkeun begitu kana sambal, supkeun kana sungut gitu kan. Tungkul bae. Anu ieu mah cenah rada bengkung Kak. Dicoelkeun diasupkeun kana sungut malengkok kana liang irung. Atuh mejana pan aya samelan cabe. Asup kali irung atuh otomatis rot bae angka 11 keluar. Atau otomatis refleks kata si panganten lalaki nyusut leh aku tungtung samping poho pan panganten metelok make sempak-sempak acan tungtung samping diangkat ya itulah memakai sempak ya teh isin gitu atuh cik pangantik mito halala bikang na teh la ilaha illallah eta manuk budak mun jamrongan atuh dasar geus isin ngaisinan bae lumpat panganten lalaki ka jodog cenah ngusut ieu teh tanang cabe dina irung bareng jodog mitoh geus buruk atuh uruk di jodog mitoh
nama ngaisinan baik lumpat ke tambian umum isikan batur kata ajong lajeng nuku saking panik ngangkat lengan ke pengantin gelut aing masa kalian mitoha cenah gitu keur anyar keneh maya keur anyar keneh seolah-olah kan tidak ada badai tidak ada ombak besar tenang-tenang saja gitu tapi terkadang datang ke tengah lautan ka dieu jauh ka ditu jauh mitoha hewaeun bikang balik di sawah ngagubrak ke hulunan sulupan gubrak ya kotok jago di ya kotok jago nyerekam bae perang sadek ngoreh pan eta laju kasinggung bae panganten eta nyerekam bae cenah kitu kaing cek panganten lalaki doang padahal mah kotok berhubung boga rasa meureun kurang ngajar mitoha kieu mau aku aingnya 16 dendam aing keur mitoha anak mandi cenah ge eta sangu dina meja makan biakun bae kabeh ku nu di dulu kotok jago nyerekam teh geus beres dahar ngisi di luhur meja begitu mitoha anak asup neuk dahar saya nu ngisi dina meja makan cik minantuna teh kotok pirake mau kotok ngising di jero kan kotok negeri mulai goyah mantap butuh bantuan doa ti urang sadaya di rumah tangga lain perkara mudah hadirin mantap cek ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum eta teh peringatan pikeun urang memang hiji-hijina ibadah nu karasa paling nikmat Allah deui nikah nikah mah ibadah pang nikmatan mana ibadah nu nikmat Allah kak kabeh hulak matak lamun urang nungguan ibadah hayang daek ngaji nungguan daek misalnya berjamaah nungguan daek sedekah nungguan daek hayang ge waktuna aya nungguan bae ira geus paeh keureut ceulik ulah lamun geus paeh teh hayang ibadah kabeh ge demo ka Allah protes ka Allah ya Allah wayahna ieu kula hirupkeun deui kajian satahun tapi bisa setahun sabulan teu bisa saminggu teu bisa saminggu sapoe kita bisa atuh sejam teu bisa samenit teu bisa sadetik neuk naon cik Allah dia hidupkeun deui ku aing neuk ngalaksakeun ibadah nu keur hirup loba ditinggal sasaeureun dia 67 tahun kita ibadah dia komo teh semenit jadi nungguan hayang mah eta ibadah aya memang nage nungguan daek mah nungguan beuki mah geus paeh karak tak ibadah mah ulah kapaksa ulah dipaksa tapi kudu mah maksakeun ngaran teh maksakeun moal ya Kak moal ieu mah disampar ngaji ku tatangga ka aya ngaji keur apa yang macan menang topek hidayah cenah gitu waduh menang topek hidayah cenah ngomongna aing keke geus menang topek hidayah madaikan alabatan dia cenah gitu laju topik hidayah nang gitu topik hidayah ngerti hantu can menang topik hidayah pugu nu ngaji ge parolongo bae nan eta nu ngaji teu ngamalkeun ilmu na menang topik hidayah teu can karak menang hidayah amah hidayah anu umum batur ngabadeug nu ilmu mah ngabadeug nu gaji mah maji salim nurul palah nurul sadah ngabadeug kula ge nyaho tapi nu ngamalkeun mah jarang kalakuan mah polongo kene kilang daek ngaji polongo bae eta can menang topik hidayah ai dia nu ngajodog bae neuk menang ti mana oh ti kurir JNT blibli.com assalamualaikum salam paket naon topik hidayah di mana ti Allah aya moal dak aya moal keur teu lurah mun aya pake topik hidayah COD cenah kitu nya moal aya paling ge assalamualaikum salam paket naon kuta ya grupna itu majalah ler kutang diantarana mobil losbak dirayut anu leutik anu jumbo beneran nya mobil teh kerayut teh nya hutang teh baris be di sisian teh tinggal meuli baik mal kana Shopee aja ada tokona di Surabaya
kirim ke dia es di masjid pengiram seminggu datang ke dia jalan ke desa bola. Saya mulang kenan tak ngalah kalau makan Surabaya Susurayu Lebagaya Jala leher ini pakai legging gitu baik. Oh emang nggak dupak baik setengah jongklok kunan sabab ngeunah itu dora kaongkoh mending birit parawan yang dosa kayak panasaran mantep. Iya mana ini birit dong nangka buruk pakai legging ngerak-rak baik. Besarian kan mikir upah majikan kakak eta ngomong-ngomong can menang Taufik Hidayat eta nu ngaji balik ngaji doang grup ibu-ibu jamaah pengajian di Malingping itu meledak grup ibu-ibu makanya itu cara grup sapeci eta ngaji di kampung lebih alis geus loba alasan itu buka udud gitu bae. Nu paling jengkel mau tengah aja kan nyeriti korok cenah ngomong dodong nuk magahan bunda nyeri celik hatinya ku ngai neng gadengekeun dia kunaon tengah aja nyeriti korok bu tinggal ngabaca digadengekeun didinya nu capek mah kiai benar tak lo balesan bae kiai nu capek maka dong penting ya ulah capek ya kan maka metil ngagakak dong dan kula mah kesang halus kesang barican pugu sabaraha bebenangan ngeunaheun urang kakak mah tinggal di handap pendiuk bekula mah masya Allah tak wajar lamun kiai mah balik angka ribuknya yang angkana nya ribuk kakak mah geus ribuk bae untung bae kan dibere SS mah tep bae kak syukur bae penting mah ngebul jarang marah lain ku nikmat dia ku sah kaciri uduna gara ngalewung lu naruhun mau ditiup pakai tenaga mijen kasus saparo atuh eta grup ibu-ibu meledak tingkat RT seak tingkat desa seak tingkat kecamatan seak balik seak di kasalaki kula neuk nanya eta balik ngaji nya kasalaki ngamalkeun ilmu teh can menang Taufik Hidayat teh can teu can kak can kan kakak ulah marah dia ada ngaji ongkoh dia polong bae ngaji ongkoh dia suak seak untung kak muntah ngaji maka kakak dicekek kuno ngomong grup lalaki dasar ngedul pan ngaji saya opatan ngaji batuk bae ngaji backshare kieu bae keluar ngaji ngelenggut bae balik ngaji kalah kieu tengah jalan tari nangtung wer lainnya cai ngisang coba mah kalah disintrekan hulu na disintrekan cetrek 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 cik hulu na atuh ulah kebal-kebal aing ngelieur entah disintrekan madu kan diadukeun jeung tiang listrik getrak getrak cik tiang listrik ada sana meunang kirakeun kitu ngamalkeun kana ilmu kilang sok daek ngaji mantap nu polong mah sok ngomong kieu nu polong ieu mah nya dia mau nu polong awal cik nu polong iso ngomong kieu gitu lah dari ak ngaji bae ge kalakuan mah teu bener mending keneh aing kalau ngaji ge bener aing eta sia teh mikir atuh ada rapon itu ngomong dari yang ngaji bae ge jang naon kalakuan mah teu bener mending aing telok ngaji ge bener cenah gitu teu mikir telok ngaji bener telok ngaji bener ai puguna ngaji kita bener-bener ai dia nu telok ngaji nek bener di mana nu sok ngaji teh bener ai dia bener cik sah bener cik juri ya bener mah kudu cik Allah ibadah ge dari sedekah mau ngahaji belum tentu ka surga cik Allah ka surga mah telok ibadah ge ka surga bae aing hakikatan pasareat pelongo atuh memang nage dong nu bener gitu aja kalau kau duga surga maka surga baik kajian tolok ibadah yang berarti hakikat tanpa syariat bukan hakikat syariat tanpa hakikat ya polongo aja guru ngababung eta mah syariatnya hakikat iya maka kajian ciklok ngaji geng cik Allah buka surga maka surga baik dari nusuk ibadah belum tentu ke surga bener ngeun lamun nusuk ibadah belum tentu ke surga ai beungeut dia nu tolok ibadah tentuna ka mana dia ngaliurkeun bae ka ngain atuh nusuk ibadah can pugu surga ai dia puguna ka mana
mikir beneran ya boleh lalakan minta doakan kurang sebab naon rumah tangga eta lain perkara mudah deh. Jadi nikah eta adalah hiji kabutuhan orang kusabab manusia eta teu bisa hirup sorangan. Orang kaya jangan sombong kajen sia buruk di juru buruk di pantong alaya di tengah imah si japrik di pipir si jamrong di kolong lubak libuk loba-lobakeun imah pageh pakai weuteung pamajikan opat kadena tapi teu bisa gagedean kanu masakan kunaon sababna sia sugih oge ku sabab aya nu masakan moal sugih dia nu masakan sawah dia berat mobil dia karatan nu kuli nyupir didukungna sugih ku sabab aya nu masakan kiai gede ulah kegedean dia digedekeun sama ku santri digedekeun ku anak buahna ku nu barodo mun awan nu bodoh mah eta kiai nganggur mata lamun di lumur loba nu polong oke mah kudu atoh karena makin banyak yang polong mah makin cair cegah jelema kabeh bener atuh pagawean kiai jelema kabeh bisa ibadah nganggur coba anu para longopan benar ngajampeun kasurupan kitu bejusan banyak jawab deui bae kan urang eta majikan ngajuru buat itu teh nanti ganti ngajuru sebutna atuh gitu bae eta gitu pan minta salusuna maka sa ka kiai ka telo kan lurah telo kalau ka telo ka kiai bah geura cenah jenkeun cai nani salusuh aing ngabuk ke salusuh ke bocik kieu teh jor teh sih bedah satotokerna sampean menunggu kiai kena gayung kan teu barang di pantai selalu mah ngagayung si sen ngagayung doa si oke lah jalan kalau ke jalan gede tas pelang selalu suwe si oke lah jalan kalau ke jalan gede tas pelang belut putih luar karena plung plak sinatun plus si oke ulah sok jalan kanu roke gararati jalan makan gede tas blang dasar belut putih luar itu lempung tinggal plos baca hinatun waktu negara keluar kiai pan ya ku dia inungkeun jai can kasa kiai atuh ka pamajikan dia endel inungku dia mau modalnya mah apa jalan dia betul ngorok kan kiai akibat loba nu bodoh kiai eta cair jadi kiai kita benang bodoh begedean kan bodoh kudu boga Allah kan bodoh sebab naon urang tanpa guna lamun Allah nu bodoh gitu mantak urang teh kabeh saling membutuhkan nu bodoh diulah sok ngalundak ka kiai hargaan guru urang mau guru setempat mau guru ngaji anu salam tahun jamplang penutupan di pengajian kadang-kadang buludan make teh jam puluhan juta guru urang mah 25.000 coba kalau letik teh limit nah ih kalau rasa teuing karunya aing mah aing tukang ceramah sok karunya tak kiai setempat di dalam yang karuru be kurang parah pan kos ku bayar ku ikhlas paling pan urang makan perelek koropak teh ngeusian teu liwati 2.000 takulah mengenung disalahkan ku kiai geus ngadoa bae ka pangeran ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan pemerintah Prabowo ulah nyitak duit 2.000 deh ya Allah benar gitu mansuri cik Allah sok pakai sedekah bae gitu ku ibu-ibu boga duit gede ditukarkeun di jalan nek cenah tukaran duit 2.000-an yang merek kiai insyaallah 20.000 diasupkeun kana atok mata wajar banget pamajikan kiai doang mayit beli penteka beli upur teka beli ya kan kiai tararakan ya doakan kurang panganten mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah ripuh eta rumah tangga mantak diatur orang teh kudu ngaji cikang jeung nabi innam min saadatil mar'i antakuna jauh-jatuh solihatan moal aya jelema nu hirup nu bahagia urang sok ngadoa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina dunyana hayang hasanah akhiratna hayang hasanah dunia anu bisa pakai ibadah nyelametkeun orang di alam akhirat engke nimbulkeun bahagia
silahkan boga pamajikan anu hasanah, nu kumaha anu hasanah, nu babari dipake ibadahna, nu loba ngasilkeun ganjaran ka urang, ngadukung ka salaki. Doang Kangjeng Nabi Siti Khadijah, suksesna Kangjeng Nabi bukan cuma catat akhlak semata, kan apa? Backingan dari seorang istri, hartana ge seeh pake ngadanan Kangjeng Nabi dakwah. Urang mah kadang-kadang salaki ngakurunan bulu dan sajuta ge didegungkeun ku majikan huluna. Gedean sohor ngaku panggedean sanu mayar nutik bae 10.000 bebetur salakina kadang-kadang didegungkeun kadang mata salakina parolongo belo didegungkeun pamajikan nuleuh tetangga meuli motor degungkeun hulu salaki dulu tuh jeung batur geus meuli motor riba tetangga meuli mobil degungkeun deui huluna sugan tetangga nyandung degungkeun hulu salakinya dulu tuh batur mah nyandung ira kumaneh gitu. Allah eta mah repeh maneh bae. Jadi pamajikan nu hasanah anu salihah eta anu bisa ngadukung ka urang kana ibadah. Ketika pamajikan geus jadi faktor pendukung pikeun urang pikeun ibadah ka Allah, ngadeketkeun diri ka Allah, pertahankeun. Kajeun kelas BPJS. Non BPJS, body mah pas-pasan, tapi jiwana soleha. Gitu. Komo lamun BPJS kelas 1 maka naon body princess jiwa soleha. Dasar mah geulis kawanti-wanti endah kabidamina hatena ge hade ku endahna. Nu kitu mah ngeun 1000 hiji ubuh eta. Gitu. Hese. Jadi Kangjeng Nabi ge bawa Siti Khadijah ngeun pan awalna mah di kepala rumah tanggana. Kunaon kepala rumah tadi omong-omong, nu maklum tah udah omong-omong ya Kak. Gitu. Lamun pamajikan polongo bawa mah sumber polongona ti salakina. Gitu. Kadang-kadang mau bisa nyalahkeun dong pan ka patuh, nyontohan teu bisa. Gitu. Dak lamun urang bang pamajikan saleh urang ieu kudu saleh. Bisa nyontohan kana jadi pamajikan, makan jadi pamajikan. Gitu. Pamajikan saleh eta anu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, didukung ka kunaon teu ngaji ka. Teu boga rokok aing. Sangeuh ngaji ge hararasum aing. Pan urang mah kitu teu boga rokok bela ju teu ngaji bae. Padahal mun teu boga rokok kudu ngaji Kak. Kunaon sababna di imamah teu boga rokok pusing paseh jeung pamajikan. Bab tukang ngarokok disingseun moal sieun. Cik pamajikan deuleukeun tuh Kak. Peringatan ti pemerintah, merokok membunuhmu. Cik salak eneng ge nyaho ngan aing masa balikna lamun teu ngarokok membunuhmu aing kula lieur. Mun teu boga rokok mending ngaji. Kunaon sababna di pangajian mah loba rokok. Kantongan bae korekas mah. Ngan meme asup ka majlis intip heula. Saha nu pinu keneh rokona tengklang cari korban ke orang giuk gigireun eta kodok kantong orang ai cik urang rokok ka mana ieu geus nama ka bawa ku aing urang teu gablek kege nu gigireun nawaran dia Kak atuh rokok tah Kak ulah kudu balik deui jangan bae orang eta tujuanna ge bab rokok mah mahal dibeli murah dipenta bener ngan kudu boga rarasaan ai nepong mah nu boga nekerak sabatang geus 5 bata rampok kolot dia mah ngerokok Kak, kayak ngerokok geus ngaji mah. Dukung pemajikan, balikan sama majikan salakina ngerokok nek ngaji teu boga rokok, balikan. Hutangkeun kunaon sababna nek ngaji. Tapi lamun pasalaki teteh nek ngusup teu boga rokok, kepar. Jor teuing yang non hore. Ya nek ngaji beuliikeun eta ngaranna ngadukung pamajikan anu saleh mah karena kabagusan eta ngadukung bae. Kak ulah sajuta Kak. Ngaku mulu dengan serta penceramah tanggung jawab gitu. Batur mah kajian sorana doang kabuktian teh nyaho. Tapi ngeunah-ngeunah sorana daripada ngarengkasan bae. Tuh apa jelas sok aya ngarengkasan. Nandak mulu da mulun teh nya ku si pailah. Ngarengkasan eta kan semangat gawah bae melosot bae. Kunaon kudu pamajikan solehah pun engkena menghasilkan poin nu kadua wa auladuhu abror. Boga anak-anak anu barun zamana abrorun anak-anak anu berbakti baik ke Allah maupun ke orang tua. Eta teh hasil didikan saha Kak punten nu matak awewe heula disebutnya poin pertama eta nu loba ngasuh anak lain lalaki ya. Bener teh nu loba kontak jeung anak eta lain bapana mah teu kaur ku 5 bulan popongkol teu kaur ngojek teu kaur nyupir dagang tahu bulat nu aya di masa pamajikan tak lamun tos soleha bisa bahaya ngasuh anak eta
Matak setelan geus berbeda lalaki jeung awewe. Awewe mah beuki ngomong kajian eueuh sasa nu penting boga anak leutik nggak cempreng bae sorangan. Bener. Si hulung si helang anak latu anak laja calon ganti Jokowi. Ngomongna anak ratu anak raja calon ganti Jokowi bapana kita tamat SD. Njur tae ngomong itu kudu meuli. Itu sugan jadi doa gitu. Urang melalaki kap teu bisa tanggalem. Kula mah teu bisa tanggalem anak. Teu bisa. Lain setelan lalaki mah. Ngarunya bae mah paling ge greget urang mah balik di pagawean anak gudang keneh pan digereman kurang baca ku greget yo. Dasar banget pisiono. Ngagerem kedeung-kedeung anak di jampe sawan bangkai. Teu bisa lalaki mah teu bisa ngalem. Nabi Isa hasil didikan siapa? Siti Maryam. Rata-rata sukses sebab awewe mah pedas. Kajen cenah anak royek ditinggalkeun maut di salakina. Kaurusan ka awewe mah. Sampikeun ka dewasa sampikeun ku awewe mah. Mana buktina? Aya deuleuh mamah kotok. Naon eta papah kotok aya tanggung jawabna. Geus anak royak menyalain hiji pangareunuhanan. 25 gitu. Mini ruyak anak kotok. Non eta papahna tanggung jawab di lu ngoreh genjang parap anak. Teu mamahna bae. Kadang-kadang karake nyileung lu mamah kotok papa kotok bang geus nganyang deui bae. Bener tak? Ngebad deui dia geuneuh kitu ba mah. Pamajikan eueuh gede kalah nganyang kumaha. Tapi sugan eta mamah kotok menggugat ka KUA kotok henteu. Ridho bae. Kotok dia ngaji. Atuh ngomong kotok kumaha kitu. Eta mamah kotok sugan protes salaki henteu teu nuntut harta gono gini henteu. Tapi kaurusan bae. Itulah awewe. Tak awewe mah bedas hadirin ulah dilawarakeun kajian cingir laki jempol eueuh sejarahna suwit jempol menang alu cingir. Nek dina ngomongna teh meunang bae grupna tah. Tolok aya sejarah Nabi Kang eleh debat ku lalaki cenah kitu. Moal aya, mantak lamun pamajikan urang ngawek-wek urang ngabejan di rumah tangganya. Ai daek dengekeun, ari embung tinggalkeun. Ngeun lamun hayang repeh pamajikan ulah ngadekok bae di dinya. Tinggalkeun. Oh nu ngadengkeun mah repeh aing ge ceramah, nu ngadengkeun mah eureun engge. Kitu bae tah mah. Nu matak pamajikan kakak biak sagala berapi-api doang bung tomo kakana jadi mustami setia cicing bae di dinya ciga tinggalkeun meuli rokok 4 bungkus beka kege repe sorangan capek ya wek bebi Kang ngebedas eta omongan salaki ka mamana kaparet bae ngemalengak eta lancar jasa kiriman wahyu ti jurigna tak Rocky Gerung ka kuari pun teu boga pamajikan nya ahli debat eta Rocky Gerung Indonesia saanu wani debat jeung Rocky keok kabeh ge. Tapi bujang lapuk kuari kenapa mamena nyawa lamun boga pamajikan pase jeung pamajikanna eleh debat jatuh martabatna malaikat gitu. Munangan eta mah ciri bedasna gunung dua sawah sacalebek regenyang bae ku sorangan kan jauh urang mamawan dog dua ge dibantuan manuk walah atuh grup nu kieu lah kaneng aing Allah kahayang badong rekadut kamampu mau matak jonteng mah doang nafsu tipe ting di ngaguru eta salaki doang nu heueuh geus diserahkeun mah pula hek Allah kepar bae jonteng ulah dikoretkeun boga duit teu teu bakti bae maka salaki supaya jadi ahli surga mah nya mama bakti bae ulah cek dikoretkeun ieu masalah kitu alta cicing nu gablek duit bae cik salaki nah batang angkot ieu dia angkot ke naik heula turun karak mayar aing kitu bae dak naik heula bae aing turun mayar sok hutang ku maneh ya masyaallah ketimbul auladuhu roron anak-anak berbakti kunaon sababna urang nunjar nafkah tina halal pake nafkah pamajikan jeung anak eta pamajikan ibarat guru salaki mah kepala sekolah kurikulum mah tetep di kepala sekolah nu diajarkeun ku guru kan ka anak nu magahan pamajikan mah urang salaki ulah sampai pamajikan jadi musuh pikeun ngadebat di alam akhirat ulah gagabah kakak didawa di mahkamah akhirat kunaon ka dia telok make tiung pang salaki ngejortingkeun bae lo salah bae dayus urang eta boga anak parawan keluar make calana merek tegeun nya
di kepar baik kurang dayus kah eta seungitna surga cik dina kita 500 tahun kene ka nyampe geus kaambe ku seungit-seungitna 500 tahun kene kadatang mah geus kaambe kudu dayus mah teu kaambe-ambe acan ulah tasuk ulah gagah balalaki mah parukumaha kumaha kitu bisa jadi musuh ya timbul tak auladuh abror sakabab didikan anu jadi istri orang anu soleh anu solehah gitu mantap muhadet nyaron pipa majikanun laga gaba usah liangan bae mun liangan mangga badeg eta masalah liangan mantap ulah sok goreng ngomong ditanya ku batur boga anak sabaraha boga anak 4 tapi tinu sabibit cenah kitu emang pamajikan dia kebok sabibit Allah dua abror ngan mual bisa eta urang boga pamajikan soleha urang moal bisa ngadidik pamajikan komo-komo anak lamun telak kula tauhu solihin telok gabungan jeung jalma-jalma soleh jeung ahli-ahli ibadah ahli-ahli pangajian jadi na ukudul jen diterangkeun na terang rumah tangga eta pan ku kiai diterangkeun aja urang mapan ibarat orok nu dihuapan doang kiai nu ngaji alat mah kiai anu ngaji nahu mah kiai anu ngaji sorop mah urang mah tinggal dibukakeun cauna dihuapkeun kana sungut urang kitu tinggal ngadengekeun kiai mah kacamatan bening ngampleg kana irung kulir-lir nah kan urang mah tinggal ngadengekeun mantap kudu daek ngaji gabung jeung ulama meng pengaji can mayar kah sagala kori di alam dunia teu kudu mayar ngising mayar kah beneran aya bandrol atuh di Banten dina koropak ngising Rp 2000 ki 1000 ngabusiat 1500 kah jaya bukuran beneran begitu nini keluar tiba saya tanya emak ieu ngising tangga busiat cik nini geus aya geus lalair ieu cenah mama nya kieu nya ngising nya ngabusiat pan di totalna mereka kalkulator eta 2000 tambah 1000 tambah 1000 4500 nini bikin duit 5000 nini oh kembali cenah ini modal deui bae naon ngaji kudu mayar moal aya kieu di dieu pasang bandrol rukun salat 17 kali 1000 17.000 moal aya ikhlas karena Allah ngeun urangna bae nu kudu mikir nya kudu boga harti jak kieu bohongan banget tak kieu bohongan nyaona ikhlas beda mah ikhlas jadi ikhlas nu teu narima pamere kitu ulah ngarepkeun dibere ieu lain teu narima pamere dibere mah atuh ditarima bae ieu mah anak ngaji disosompang dipasarkeun hantu urunan 10.000 sabulan pinah ngajina kieu itu ikhlas gitu cenah sing ikhlas jadi ustad oke mah ikhlas eta nu hurung sok bayar ku ikhlas beunang PLN bayar ku ikhlas beunang mak moal bisa urang nu boga harti nya urang nu boga harti karunya pan pamajikanna butuh ada kan doang penceramah bae sing kamu mah dege kula mah ikhlas ka ikhlas mun datang ka imah pamajikan sok nanyakeun gitu doang pikeun bukti gitu jadi kan buktina biasanya sok rada gede gitu mun leutik kula diduduh ka mamana mere deui itu doang ikhlas wa qul atauhu sholihin kudu daek kabung jeung nu ngarti ngaji naon sababna urang teh hirup hadirin jalma bodoh teu bisa ibadah lamun telok ajang ahli ibadah nu ngarti kana ilmu agama urang mah ibarat buat kareta kajeun dina gerbong pang paneurian nu penting gerbong nyangkol kanu kadua nu kaditu terus nyambung kana lokomotif ketika lokomotif masuk ke stasiun urang ge kajeun cicing lokomotif pang paneurian tetep kilu asup ka sugan guru orang ka surga orang yang ilunya jika orang atuh ilu kami ngejesok ilu ngaji atuh ilu eta mah saya keterangan ge asal timbul mahabbah dina taklim gitu dina pengajaran dina ilmu timbul mahabbah cinta ka para ulama ngilu orang ge insya Allah kudu daek kabung jeung kiai nu terakhir ya mun bisa mah ya wa ayakuna rizqu fi baladi usaha mah ulah sok jauh-jauh deket baik mun bisa makajeun di Malaysia mata uang na ringgit di urang rupiah di itu rada gede di daerah rada leutik tetep kak mending keneh leutik kadahar barang jeung anak pamajikan karena sababna katalingakeun ka didik sapopoena kadeuleuh ku urang di Malaysia kajian rada gede teu kadeuleuh anak jeung pamajikan jeung aya hiji barang anu teu bisa di online-keun kak punten kula lamun pamajikan salingkuh ulah nyalahkeun aya kitu nan batur butuh cocok luhur doang nu hanapi kudu dicocokkan atupan ieu kawin urang butuh kanu kitu meureun dina pikir tingali ke rubul ibadah rubul muamalah rubul munakahah
Poin ketiga, kudu bisa ibadah heula, bisa usaha. Ibadah geus bisa, usaha geus bisa. Beuteung betukuk jeung pan aya kebutuhan saja nu handap udang. Gitu. Dingkeun di dinya tah. Rubul munakah duit boga. Itu bahkan wajib karena orang geus mampu, kari-kari lamun teu kawin bahana zina, nak bibit batur bakal beak atuh mending kawin. Wajib eta. Jadi gitu tuh bisa di online kan ti ditu. Sugan assalamualaikum salam paket naon barang salah kita teh di Malaysia geus dipake cenah ge pulangkeun deui. Moal bisa kan ya moal bisa sadengna itu kebutuhan kita itu manusiawi. Zuyina linasi hubus sahawat minanisa. Urang teh gagana urang bisa boga syahwat, boga kahayang, boga pamajikan nimbulkeun gagah gitu. Boga harta nimbulkeun gagah, boga jabatan nimbulkeun gagah, boga anak nimbulkeun gagah, perhiasan nimbulkeun gagah. Ngan memang perhiasan dunia, ngan perhiasan dunia anu bagus anu bawa ke alam akhirat, harta kabawa ke alam akhirat, pamajikan ka alam akhirat, jabatan kabawa ke alam akhirat. Gitu tujuan urang sabab urang sedih usep kabeh ge eta nu ngusep lain ngadaharan cacingna ieu, lain ngadaharan peletna lain nu di dahar mah laukna. Gitu urang ge lain ngadaharan elmuna ieu, lain ngadaharan salatna eta mah pancing urang sugih eta mah eupan ka yang mendapatkan ridho Allah. Beli ridho Allah siaran ku kasugihan dia, ku harta dia, beli ridho Allah ku ilmu dia, beli ridho Allah ku jabatan dia, hasil nama nu disiarkan ridho Allah. Ngan pancingna macem-macem gitu, eupana macem-macem. Kabodohan urang eta teh eupan pikeun menangkeun ridho Allah. Eta teh bodoh pancingna, bodoh tapi daek ibadah daek neangan ilmu. Eta urang nguseupan ridho Allah ku kabodohan urang. Jadi sakabeh perkara dimiliki ku urang ti Allah, titipan ti Allah eta teh eupan pikeun menangkeun ridho Allah. Pamajikan eupan pikeun menangkeun ridho Allah, anak eupan pikeun menangkeun ridho Allah, harta eupan pikeun menangkeun ridho Allah, ilmu eupan pikeun menangkeun ridho Allah. Sababna nu utama di siaran adalah ridona Allah. Lamun geus meunang ridho Allah atuh geus ka ngeunaheun hirup mah kunaon urang ripu bacan meunangkeun ridho Allah. Urang mimpi pasiaeun bae hirupna loba akumulasi kartu, bahkan loba kartu merah. Ibarat nu main bola pelanggaran, kartu kuning sakali masih peringatan, kartu kuning 2 kali akumulasi kartu merah, diusir ku wasit. Lamun wasit ngalikeun kartu merah ka biasana kajian diprotes ku kapten, tetap leungeunna mah ka pinggir lapangan bae. Urang ke salat kartu merah, urang teh ngaji kartu merah, diusir di lapangan di dunia. Pan aya diskursina sabae nu teu ridho kana papasten ti aing, kana takdir ti aing, atuh gara kaluar dia di muka bumi aing. Siaran pangeran salian ti aing, siaran dunia anu kikitirna lain nu Allah. Pan ripu urang diusir kitu maka ngan urang teu kaluar di lapangan eta pemain polongo ngaranna. Urang telok salat tenang-tenang bae, urang telok ibadah tenang-tenang bae, geura perbaiki kehidupan urang. Kunaon sababna dunia geus ngakolotan, cirina kuari geus ngagorengan segala macam, ngaran ngakolotan kah saking koreng huntu, mulai lalesot, pipi parareot, bener pipi kempot, barang petot, jubur nongtot. Kunaon sababna tereh maot. Di dunia teh tereh kiamat. Mudah-mudahan anu urang geus daek ibadah sing dipakinkeun daek istiqomah dina ibadahna, anu can daek ibadah mudah-mudahan sing daek ibadahna. Paksakeun diri, ulah kapaksa, ulah dipaksa, tapi kudu maksakeun. Urang doakeun naon rupi pengorbanan Bapak Sohibul Hajah sing ngajadikeun sababiah sadaya cita-citana dikabul ku Allah. Rumah tangga panganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-insamalul khotiwanisan khud masofa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.